cenah teu beukieun jeung teresepeun wargas teh eta teh Bang. Oh ku abah mah ditolak atuh. Jadi kieu di barudak teh potensi naon wae nyampak Allah nyiptakeun turunan urang teh geus nyampak potensi-potensina ilahi fitrah teh ngaranna tinggal generasi kolot memang naon ku kolot Sunda diwariskeun di antaranya kawinan nemongkeun menawi abah di Sunda Propeka salian ti nemongkeun gerak tarina kaulinanna oge ngadamel alat-alatna ngadamel alatna nu kadua saaltos ditemong ajarkeun cara gerak tarik lagunya ajarkeun cara mainna ajarkeun oge ngeusina supaya jadi senjata tahu hidupna hatena dina kahirupan kabeh anu kaulina teh papaga nu katilu prinsipna tinggalkeun pentaskeun mode kiwari dina pariwisata di sekolah di kupormi kuporpri instansi lembaga-lembaga pendidikan luhur soalnya ngomong abah tadi pentaskeun tinggal ngajadikeun kasumatan ka barudak anu ku abah ieu teh kaulina dijieun bungkus supaya getol ngaji getol ka masjid da baheula sejarahna teh kaulinan teh dilakukeun teh memeh ngaji kucing tewak kucing cumput kucing garung mah henteu Pajantan pami ditinggalkeun na filosofi nama seueur pisan nya banyak tina eta kaulinan teh lain saulin-ulina gitu saulin-ulina lamun barudak ayeuna disuguhan HP laptop komputer nah khusus tadi jadi abah mikir mau bisa urang ngakat gitu nyegah barudak ayeuna megatkeun ulah beri HP ulah internet mau bisa nah matak kalimatnya tadi modernisasi kudu ahli tradisi ajeg pinuju duana tadi saena abah ieu harapan abah ieu kana kaulinan barudak kanggo kapayun kumaha abah nya panginten sakabeh kolot boga kahayang boga cita boga harapan komodeun ieu meureunan getih nasuna salah sawias disebut dina pendidikan aya karakter geus aya dina kaulinan karakter eta teh tinggal urang meureunan selaku kolot ngabingding ngabina ngajarkeun mudah-mudahan kaulinan lembur ajeng dina jajaran biasa lestari biasa dimulai ku generasi berikutnya da abah teh meureunan geus kolot sakedeung dege bunana teh nah saha gagantina jadi harapan marana teh nuluykeun perjuangan urang kieu dina sastra